Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu haturan. Alhamdulillah wongi ayeuna urang tepung deui dina acara ngadongeng. Etang-etang ulangan katina ngadangkeun dongeng anu parantos didangukeun ku mitra sadayana waktu sakungkul. Ayeuna urang nyulangkeun deui katina ngadangukeun dongeng anu judulna Sasakala Gunung Gelis. Ami teh nyangkolongkan waktu urang rung wae. Zaman baheula di Jipat tapaan Gunung Patuha aya panita anu gentur tos kakoncara sakti mandraguna daya tandinganana. Eta panita boga anak hiji putri gelis, putri nunggal tabiatna estu soleh kacita. Sagala papatah nu jadi kolot teh hiji ki anu dipumpang. Encak umur sawawa adatna angger terobah angger pikarespan batu kayeng yun geus teh magelis katambi disipu ku budi paragi anu hade atuh mata pikarespan batur ramana nyimojang apaleun ku mata beat menjadi anakna lain teh hayang buru-buru rumah tangga ngan tepi ka kiwarican aya jodoh pikeun anakna. Hiji mangsa meh indit cara sasari ramana nyimojang teh ngagaroan nu jadi anakna. Nyai gelis anak ama jika dia sekedap aya nu rek diomongkeun ka hideuk ceki padita. Saloyong nyi mojang nepungan nu jadi ramana bari tuluy ngomong. Ama, aya pikerseuh naon? Abdi mah ari disaulun ku ama teh asa sok karewas. Sok pilih abdi ngalampahkeun kalakuan nu teparok sareng sanes. Cek nyi mojang. Pangrewas gelis hidup mah teh estu teh kesalahan naon. Nana ama teh aya nu hayang ditanyakeun ka hideuk. Kitu ge ama teh hayang jawaban nu jujur di hideuk. Tah kieu gelis. Ngahideuk teh hayang buru-buru rumah tangga. Nah, geus aya pamuda nu cop jeung lamutan hidup. Ceki padita ka anakna. Ama moal maksa ka hidup kudu berumah tangga. Tah ayeuna marek ini ninggalkeun hidup pasti narada lila. Kada sing yatna di imahnya gelis. Ulang ngasupkeun jalma nu matak nyelekeun ka diri hidup. Ceki padita. Mangga ku abdi sagala piwuruk ama diestukeun pisan. Balon nyi bocah. Dina hiji mangsa teh datang nu jajalu. Hiji aki-aki awak tarang kabong alatan nahan lapar. Lempangna rumangyeun sirahna lilinian. Untuna kakemong panana belotot nolol kulitna pareweot. Eta teh salaresna ki panita teh pamirsa anu keur nyamar jadi tukang jajalu. Sampurasun Nyai. Nah keur aya di imah cek nu jajalu. Rampes aki mangga linggi kalebet. Alun nyi bocah. Gelis. Iya sakit mah di luar wae. Kapan hidup teh nyorangan? Bisi aya cariusan nu matak. Mitna ka hidup. Iya akhirek masihan keris keur hidup. Gunakeun pikeun ngajaga dirinya. Dan omat ikhlas teh ulah ditunda. Ulah jauh ti diri hidup serta teu menang ditunda dina lahunan. Lantaran pakalaya kajajan nu bakal tumeba. Omat gelis tengatkeun ucapan aki. Nah hiji mangsa nyi mojang geus anggir. Pati moyan urkeun bu. Manehna ngetukeun kuku abong manusa. Sokena anu kana kapoho.
Kriste ku manena ditunda di nalahunan. Ali barang inget manena ranjuk kerewas kacita. Darasa kaduhung gas kalanggar kana amanat aki-aki. Ngan leswe Kriste nu aya di nalahunan ngalengit. Tring ka manalosna. 7 bulan ti harita. Isaprak ni mojang kalenggatan Kriste manena teu oleh di ungkung kabingung lantaran jol-jol kakandungan tepupuku. Bari jeung turmasa kungsi ngalakukan pagawean anu dirica mengpar tina papagon agama jeung kepercayaanana. Waktu ramana datang ke pangtapan kacidak ambakna. Disangka anaknya teh geus ngalakukan ndirca mengpar tina papagon agama dan jeung kepercayaan. Nu nyimojang sumbahan nya manehna teh ngalakukan eta pagawean. Malahan manehna minta bukti lamun nyimojang masihkeun suci. Ku jalan kitu bisa mindahkeun 7 pasir dan sapoe sapeting. Rupina waktosna tina kepan misa urang cekapkeun dia heula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.